Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Ramadan. Saya akan membacakan teks diantara yang berjudul Ngebangun Rasa Percaya Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur orang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos masihan rahmat sareng kasehatan ka urang sadayana sehingga urang tiasa kempel dina ieu waktos dina kaayaan sehat walafiat. Dina kesempatan ieu simkuring bade nyarioskeun perkawis ngawangun rasa percaya diri. Rarenjangan sadayana rasa percaya diri teh penting pisan dina kahirupan urang sapopoe. Lamun urang boga rasa percaya diri, urang moal sieun pikeun nyoba hal anyar, wani nyarita di hareupeun umum, sarta teu gampang kaganggu ku omongan negatif ti batur. Sanajan kitu teu sadayana jalma boga rasa percaya diri anu kuat. Sababaraha urang sok ngarasa sieun, isin atawa ngarasa teu mampu, padahal sabenerna unggal jalma boga potensi anu hebat dina dirina masing-masing. Kusabab kitu urang kudu bisa ngawangun rasa percaya diri meh ngeunah ka urangna oge teu kudu sieun lamun ngomong di hareupeun umum, sarta teu gampang kaganggu ku omongan negatif ti batur. Soalna urang geus boga rasa percaya diri. Emang ngawangun rasa percaya diri teh teu gampang, tapi lalaunan pasti bisa. Jeung lamun alurang tos gaduh rasa percaya diri mah ka urangna ge bakal enakeun. Rupina sakitu wae nu tiasa kusimkuring sampaikeun. Hapunten bilih aya kalapatan tur ucapan anu kurang ngeunah. Mugi-mugi urang dipasehatan kasehatan ku Nu Maha Agung. Hirup Sunda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.